Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang deui sareng Bapa dina pangajaran basa Sunda. Dina kesempatan ieu urang masih medar perkara biantara atawa anu aya patalina jeung biantara. Dina pedaran anu samemehna perkara biantara tos dibahas kalayan jentre, malah mah didinya dibarengan ku contoh biantara anu geus dibaca ku hidep. Para siswa sadayana dina naskah biantara anu geus dibaca didinya aya sababaraha ungkara anu ditulisna dicondongkeun. Di antarana bae aya ungkara langkung saur bahe carek, bobo sapanon carang sapakan. Ungkara-ungkara saperti kitu teh dina basa Sunda mah sok disebat mamanis basa. Nyata ungkara-ungkara anu fungsina pikeun ngantebkeun. Da ari hartina mah kitu-kitu keneh. Bobo sapanon carang sapakan, langkung saur bahe carek, bilih aya kakiranganana neda dihapunten. Tah tilu ungkara eta teh saresna mah sami. Bobo sapanon carang sapakan, langkung saur bahe carek, eta teh maksudna mah yang bisi aya kakuranganana. Mamanis basa samodel kitu mindeng kapanggih dina basa Sunda mah. Bahwa dina biantara, dina hutbah, atawa dina karya sastra. Mamanis basa sakali deui fungsina atawa gunana teh pikeun ngantebkeun supaya ungkara-ungkara dina basa Sunda teh karasa leuwih nyunda. Cindekna mah leuwih geunah ka kupingna. Para siswa sadayana mamanis basa teh bisa wae mangrupa babasan, paribasa, sisindiran, purwakanti jeung sajabana ti eta. Ke urang pedar kapayuna naon anu dimaksud mamanis basa mangrupa babasan, paribasa, sisindiran jeung purwakanti. Nu kahiji mamanis basa anu mangrupa babasan. Urang terang yen babasan teh nyaeta ungkara-ungkara atawa kekecapan-kekecapan anu geus matok, wanguna frasa lain kalima. Bedana jeung paribasa, paribasa mah wanguna wangun kalima. Contoh mamanis basa anu ngagunakeun babasan pamana bae. Mugia Balungbang Timur caang bulan 14 Jalan Gede Sasapuan. Di antawis urang teu aya gantar kakaitan. Eta teh hartina bersih dan teu aya naon lah kitu nya. Anu kaduana contoh mamanis basa anu ngagunakeun paribasa. Upamana dina ungkara hapunten, sim kuring teh sanes bade mapatahan ngojay kamari atanapi mamatahan naek ka monyet. Nanging ieu mah mung sakadar ngemutan bae. Maksudna mah tina ungkara eta teh urang teh ngasor supaya henteu dianggap yen urang leuwih nyaho tibatan anu diajak nyarita. Jadi dianggapna maranehna geus apal tapi urang ngan sakadar ngemutan. Anu katilu mamanis basa anu mangrupakeun purwakanti. Mun teu salah perkara purwakanti tos dipedar di kelas samemehna. Anu intina mah purwakanti teh nyaeta rubuhan sora. Rubuhan sora anu genah ka kupingna nya disebutna sora anu ngalagena. Contohna lamun sorana didominasi ku o kaituna ku o. Misalna tadi di awal aya
ungkaran mangrupakeun Purwakanti. Bobo sapanon nya carang sapakan ya. Tah jiga kitunya. Contoh sejena pondok nyogok, panjang nyugak. Ya. Nete taraje nincak tikotok kasane. Nete taraje nincak hambalan tuh. Jadi a nya e. Nah, eta disebutna Purwakanti. Anu kaopat mamanis basa anu mangrupa sisindiran. Nah, urang geus paham yen sisindiran teh aya 3 rupanya nu kaasup sindiran teh. Nu kahiji paparikan, nu kadua rarakitan, nu katilu wawangsalan. Eta mah bade nu mana bae ya. Urang canak salah sahiji contoh mamanis basa anu mangrupa sisindiran misalnya ya dina wangun paparikan. Mau orang rek nutup biantara biasana orang nada dihapunten sok aya sisindiran saninten buah saninten di parapatan hapunten abdi hapunten bilih aya kelepatan. Tah tadi antarana contoh-contoh mamanis basa anu mindeng kapendak ku urang dina karya sastra dina Diana Biantara atanapi dina khutbah atanapi dina kahirupan urang sapopoe mungkin dina waktu nyarita sok diselapan ku mamanis basa teh. Para siswa sadayana langsung deui kana perkara Biantara. Dina Biantara aya 3 bagian pokok anu kedah aya sadayana. Nu kahiji nyaeta bagian bebuka, anu kadua bagian eusi, anu katilu bagian panutup. Sapomo hidep parantos maca buku Sukapura jilid 8 anu medar ngeunaan Biantara tangtu hidep bakal langkung wanoh, langkung paham karena babagian anu disebutkeun tadi. Dina naskah Biantara anu aya di dinya aya sababaraha kecap anu bisa jadi anyar pikeun hidep mah. Kulantaran kitu hidep tiasa nyieun catetan malah tos diogikeun di dinya aya catetan urang. Di antara kecap-kecap anu dicondongkeun atawa dihideungan dikandelan ya, di antarana aya kecap sugri. Naon sugri hartosna? Sugri teh hartosna sadayana ya. Munal teh hartosna penting ya, penting pisan. Terus aya kecap direah-reah. Nah, direah-reah teh artina diramekeun ya, dirame-rame itu ya. Terus aya deui kecap tihot-hat. Tihot-hat. Tihot-hat teh pak-pik-pak tihot-hat teh nya. Jadi digawena kacida sibukna eta disebutna tihot-hat. Terus sanduk-sanduk teh hartosna sasadu atawa menta dihampura. Terus aya deui mancawura artinya muncrat ke mana-mana ya, mancawura mawur gitu ya, mancawura. Terus aya deui tetekon teh aturan tawa patokan ya. Jeung rea-rea deui eta tiasa ku hidup diunaan dina catetan urang. Jantan pancena tangtu wae hidup kedah gaduh catetan. Sok ku hidup dicatat ditulis ya, kecap-kecap anu dianggap anyar teh ya. Para siswa sadayana rupina pengajaran ngeunaan Biantara rengse dugi ka dieu supaya patalekan anu kirang dipikahartos ku hidup biasa naroskeun ngelangkungan WA di Japri atau napi di grup. Hatur nuhun. Sakitu nu kapihatur. Mudah-mudahan aya mangpaatna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.